Aturan Mitra pangdeui sareng pidangan dongeng ngelangkungan channel YouTube Mitra ieu dongeng teh judulna lalakon si Bagja bagian kalima hasil rekat cipta Baharga ti Bandung Jawa Barat anu oge maos ieu dongeng episode 1 acan nerangkeun yen hate anah norweco pajakeun teh najan jahat banget aswad kasep bet siga Dewa Kamajaya nu saterasna Basalia nyaeta Ramana neng anah teh tumanya saha kakasih teh jang di mana lemur matu banyar karang pamidangan kumaha lalakon saterasna Mitra mangga urang lajengkeun koet kacatina nayaga. Ngarana Aswad bah jalma jahat Aswad kakara calangap aya nu ngajawab tandes nyatana anah anya abah mah teu nanya ka anah ngerasa bapa nawera ura anah langsung ngajengkat ka kamarna terus wasta abdi Aswad bah sareng salaresna abdi jalma jahat sapertos budi carioskeun ku tuang putra jawab Aswad mamandapan hatena mah ngalayang ka anah nya anak parawan anu parigel liantik itu kekeuretan beungeut nak mata panasaran kaum balaki hampura anak bapa jang anak bapa mah sanajan awewe adat-adatan anak kawas lalaki nalaktak saur Mama Salia dihapunten bah temal Aswad pono sawatara jongjongan mah sadaya ngan raweco we jero hatena sewang-sewangan ngan tekung silila mama saya nyarita kamangsana mangsana coko cai moanya tamu dangurkeun mangga mama mangga kagancangan mangsana nyanda kadaharan kamasarah garwana Basalia ansa terus nabah saya nanya deui ka Aswad ai Banjar Karang di mana yang Banjar Karang mah abdi teh Karang Anyar mama jawab Aswad gap kana bala-bala kakaranya kakara datang bawa mangsana kara sapedo lantaran beuteungna kasida laparna ai bapak sahayang Basalia mapai katanya Aswad tegancang ngajawab Mitra kalah ras kasuat-suat ku bapana Bah Darma anu palastra lantaran paipolah manehanana sorangan pun bapak mah namina Darma bah nanging tos pantunkeun alatan kalajak abdi Aswad balaka tina panona aya nu rembes tina naon yang da geus kajadian ayeuna mah asal aya maksud rek tobat atawa ngahadian kasalahan dapu mujal mamah tara salawasna nincak dina kahadean aya kalana sasar kacandak syahwat kanggo nafsu leres bah abdi kacida ngarasa Bagja abah tos nambaan awak abdi padahal abdi aya maksud jahat rek ngagadabah kahormatan tuang putra hapunten abdi bah ulah teu dihapunten Aswad melas melis minta dihampura abang hampura yang jawab Salia celik putih celak heran
atuh saja bina bah cek Aswad saterusna ngomong ngaraneg sabab ngadadak aya rasa berat rek neruskeun omongan anak teh maksudna kumaha yang Basalya netep seukeut Aswad Anah nu aya di jero kamarna ngadak-ngadak hayang atra naon anu rek diomongkeun ku Aswad teh. Hapunten sateu acana. Mugia Abah terengat manah sareng mugia tiasa nyumponan pamaksadan. Nyaki naon aya maksud miharep anu Abah aya jeung bisa majang. Ngan wayahna aya syaratna. Abdi nampi pasaratan naon bae anu ku Abah dipundut. Saur kidalang teh mah bujeng tanaga sareng emutan dalah pati mangga janggakeun namun bae pasartan teh bah syarat awal mah catet dina hate yen hidup rek taat kan ajaran agama maksudna laksanakeun ajaran agama sakumaha mistina yang naha syahadatna naha salatna naha zakatna jeung sajabana saur Mama Salya Aswad ngargepkeun kalayan daria Rianti eta yang lantaran zaman ayeuna mah nya heula we ketang sarua yang loba jalma jahat ngancam nah ngancam harta nah ngancam awak malah nyawa nya taya salah na sayaga kagagahan nganjang maksudna taya kajaba kagagahan sakadar nahan panarajang jalma jahat anu ngancam kagagahan hamu aya mangpaat nak malah baris cilakakeun lamun digunakeun keur kajahatan leres bah abdi ngartos jero HP abdi aya tekad kuat keur ngalaksanakeun naon rupa hal anu nembe ku Abah disarioskeun bagja cek Basalya teu asa-asa saterusna ngajak sasalaman ka Aswad Aswad nampak pandangan Mama Salya kalayan manah banglas Basa pandangan Basalya nampak pandangan Aswad manahna bagja lantaran nyata getih Aswad teu panas. Tandana Aswad sadar sasadar-sadarna kana kasalahan nu geus dipigaweku manehanana samemehna. Mitra saninten buah saninten kaki koneng nyiar gula. Hapunten nada hapunten dongeng urang tunda heula. Hapunten tina samudaya kakirangan sareng kalepatan. Insyaallah sanes waktos urang lajengkeun deui. Cagah